Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan, siakan kurang ajar sia. Sia kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun goning urang lumampah di alam dunia. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateuacan atuh Mang medarkeun ieu carita Aji Batara Karang langkung ti payun atuh Mang Dedi kalih Bapa Pangarang Kiliksa. Ngaturkeun wilujeng ngabandungan ieu carita sareng ulah kirang-kirang hapunten bilih bae. Dina jujutan ieu carita aya ngaran anu sarua, aya nami anu sami, tempat padumukan anu kaguar dina ujaring ieu carita. Sabasakali atuh Kiliksa sareng Mang teu nyandak para kaum daung sadayana, cenah eta aya ngaran anu sarua Mungkar Sanggungkul. Samata-mata ieu carita teu aya kajantenan anu sarasta mung karangan samata-mata nya, tak ulah kitu mangga. Urang sami sing bandungan bae ieu carita Aji Batara Karang dina bagian anu munggaran. Mangsa alam wanci sariak layung. Wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Mangsa alam harita teh wanci sariak layung. Alam Sunda tambah endah kahibaran ku cahaya layung anu beureum semu koneng. Atuh teu matak heran. Sakuliah alam anu kahibaran robah warna jadi umnyang lir emas sinangling. Dangdaunan pating aroyag katebak ku angin leutik. Ulang-ulangan lir anu ngagupayan. Dina kayaan kitu breh di jalan satapak anu rada nanjak aya hiji tangtungan mojang keur limpang bangun lalungse. Eta mojang di gedung jucung di samping jangkung. Ngelek bobok kobuntung di eusian kangkung. Kolenyai bitisna kokolenyayan. Sampingna nyingsat sakapeung. Jabak katebak ku angin leutik ngelebet jiga gugupai. Ari pangawakan eta mojang jangkung leutik camperni klempai jeung ngaresi. Dipapaesan di kukulit anu hejo carulang. Ari pakaian basajan tapi teu ngurangan kana kapantasan eta mojang. Kawan tu anu makena boga awak sampayan. Rap nu kitu rap nu kieu ge teu burung we pantes jeung surup. Cek gambaran tukang pantun teh mah. Channel asli ditilik dongeng digigir Mang Dedi. lengik. Disawang teu tukang lenyang. Diteuteub di hareup sieup ana limpang teh ngalanggeur lir macan tenangan.
Lamun lempang buah bitis ting garitek. Ramo suku ting arotek gepatna ngageblay semu diatur. Rudita kitu katelahna eta mojang. Ari umurna kira-kira 17 tahun jalan. Keur meujeuhna rumaja putri, keur meujeuhna bijil bulu mayang. Awak sampulur alus laur hade ome meh teu cawadenana. Bubuhan aya teureuh ti indungna jeung aya bakat ti bapa. Para tanjakan beras ka jalan desa, Nyerudita ngalenghoy bari jeung narik napas panjang. Asa ngemplong geus nyorang tanjakan. Langgeur lempang muruka imahna anu pernah di sisi jalan, deukeut pengkolan kalemburu pugur. Bus ka imah, sok nunda boboko deukeut palanggar. Gek diuk berjing ngalungsar tayohna bae ngarasa capek meureunnan. Mak, es asak sangu. Cek Nyerudita miti ngomong ka indungna. Nu harita indungna keur ngasur-ngasur keneh seuneu. Panon cerenakna lantaran hasib punikeun ka mulak da eta atuh suluhna baraseuh. Acan nyai, seuneuna oge teu daek hurung. Da suluhna baseuh. Cek indungna. Teu ngareret-eret acan, terus nyupan deui seuneu make songsong tina awi. Nah atuh bapak teh menika eueuh ka daek teuing. Ngalang suluh atuh. Ih, ulah sok maido ka kolot nyai pamali. Depan maneh oge atuh lain jelema malid. Suluh mah loba ngan baraseuh, dae nu garing mah atuh eueuh. Ngalanna ge kudu kaleuweung, sakieu ge aya teu kudu heseneangan. Nya ka mana bapak teh atuh ayeuna mak? Sageus burit atuh can aya jebul. Can datang terus ka sawah loa nempo menang tanur meureunan. Nyerudita jungkeun cengkat. Kop kana boboko buntung nu tadi dibabawa. Terus metikan kangkung berejeng yang hunjar. Pikiranana ras inget kalampahan tadi. Waktu keur seuli gonjak jeung baturna. Di antarana Nyi Mimi, Nyi Eha, Nyi Amih jeung Santisah. Biasa we gogonjakan ngomongkeun bebenena masing-masing. Ari manehna mah ukur milu seuri leutik we da teu boga obrolkeun. Sabab can boga kikeun deuan Nyerudita mah. Malah can kungsi patali janggi jeung hiji lalaki. Kuntung ari batur geus baroga pi omongeun. Nah ari aing meuli can aya nu nanya-nanya acan. Cek hatena Nyerudita. Ngarasa heran. Lantaran manehna mah sakitu geus gede teh can kungsi ngalaman boga batur pakumaha. Keus ditembrakeun eueuning hate. Mun segras inget kadinya hate teh asa sedih jeung narangsa. Teu puguh rasa jeung sok ambek kapegung komo lamun ras inget kana omongan babaturanana. Nu ngagonjak jeung ngabanyolan ka manehna. Dipikir-pikir mah matak ngajeletit kana ati. Aya nu kungsi ngomong togno ka dirina. Pajarkeun teh cenah. Ditama mau adaikeun ka urang kampung hayang ka urang dayo. Matak lengoh wae oge. Kitu cek salah saurang babaturanana nu wani ngomong hareupeun. Eta omong ngajlengeng keneh dina cili. Teu beunang dipopohokeun. Bet asa aya nu nyindiran. Naon sababna lantaran seutik oge teu boga niat hayang milih urang dayeuh. Ari nu hayangeun mah nya saha we asal anu cop kana hate. Mun inget kadinya hate Rudita sok sedih. Asa pangsialna boga awak teh. Asa beda pisan jeung milik batur. Umur sakitu teh pangkolotna di kampung mah. Loba nyebutkeun parawan jomblo, parawan kolot, jeung sapapadana. Padahal mah umur 17 tahun, karek mangkat beger anu saestuna. Tapi di pelumburan mah geus ilahar. Eta we, mojang 15 tahun oge geus baroga salaki. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi.
Nyai, kadekeun baskom. Indungna nyerudita setengah ngagebah atau mending ngagebeg rudita teh ret ka indungna. Duh si mani karewas baskom naon mak? Eta nu deket dulang piraku teu kadenge sakitu deket. Ulah sok ngalamun wae atuh mata ka ancikan setan. Cek indungna bari jeung mencrong. Hati rudita riwas bisi heueuh aya kajadian kitu. Atuh puriding bulu pundukna muringkak pok karita. Duh, nya mah abdi teh keur ngalamun sanyana mah. Nah mikira naon make ngalamun nyai. Mikira nasib mak. Tabongan ka abdi teh aya nu nyebutkeun parawan jomblo. Aya oge nyebutkeun ngarep-ngarep urang dayeuh cenah. Modekeun ka urang kampung. Sadih hati abdi teh mak. Asa dijejeleh ku baturan. Indungna nyerudita teh buru-buru ngajawab. Kelakah kop kana sang rai suuk terus ditampokin kena baskom. Sanggeus kitu pok ngomong deui kalawan Daria. Ya nyai anak emak. Ulah sok dilamun teuing dan ke oge atuh jodoh mah mau datang sorangan. Teu kudu pake bingung. Urusan jodoh lain urusan manusia, sabab jodoh mah babandingan jeung pati. Apan ceuk bari basa kolot oge ningan. Jodoh pati bagja ciraka lain urusan manusia, tapi rusiah pangeran nu kawasa. Ta ieu we cek ayeuna ulah sok leutik hate. Bisa jadi kasakit, tapi naon? Dikuat-kuat oge ku abdi teh. Itu kuat, sabab ambil unggal poe ngadenge anu sinir sampir. Boh nu langsung boh nu henteu. Malahan main tog mau hareupeun eusina teh kabeh oge ngajejeleh ka kuring. Pada can laku can payu. Komo tah nyeha jeung Nyi Ami kabeh teh jiga nu ngahajakeun mah panas mak. Pada mainna geus boga bebene geus boga kabogoh. Eta ari nyai geus boga kikineuan atawa kikineuan ti mana atuh mah apan meureunnan kumaha oge katingali. Iraha abdi sok aya nu nganyangka ieu. Sugan we atuh sugan. Sabab kolot mah biasana ge ukur sambung doa. Tara nyaho mitina. Tapi lamun acan mah nya teu naon nyaikeun bae. Sugan isuk pagi atuh aya nu datang ka dieu. Ulah dipake susah jeung bingungnya. Amun sing getol puasa, sing getol miara awak, sing menang nyaring peuting, nu dedak ka Allah, sangkan parek rezeki jauh balai. Nah ari jodoh teu kasebut atuh mah. Sebutkeun ku ku hidap minta jodoh itu. Cek indungna bangun jengkel. Terus atuh nyamperkeun ka hareupeun hawu. Kepoh niup di seuneu. Sabut keur guntreng kitu klotrak aya muka pantoh bus bapana ka dapur. Pacul kulawit dikaitkeun kana sisiku. Duduk kuy sok ditunda dina palupuh di balik panto. Baju kampret hideung dikaitkeun kana paku, gaek riuk bari jeung ngarahu jeung cireun capek. Caraian sawah teh Bapak? Ai sawah caian? Ai cai mah loba, teu kudu teu kungsi saat-saat teu kudu riweuh. Ai geus? Ngan edas. Karek ge tilu poe menang tanur mending geus ledok tapak si monyong. Monyong naon, Bagong? Berit, mending geus ledug tapakna komo lamun tara di caangan galenganana. Jiga teh pinuh ku berit sawah teh. Ari bapana apaan ku pae teh oge haban mah diterangkeun. Lumatak nyawa teh kudu samaboh, kudu bareng, kudu badami, ngara ulah ancal-ancalan ieu kumaha atuh. Urang tanur Mang Icin atuh karek bener hejo. Selengkeun dikair keur panen di kulon geus aya nu gede pare. Tah eta teh naon? Atohon pisan pikeun sato mah. Sabab banjang hakaneun. Mu aya basa paceklik. Sabab beak tinu urang turun ka batur terus we kitu. Nu akhirna beuri teh hasil dibasmina. Naon? Teu kudu dicaturkeun deui di dieu mah. Da bapa oge geus ngarti, nu kudu dibere penerangan mah batur anu teu ngarti. Da bapa mah geus ngarti. Ceuk Mang Uca jiga nu hoream ngadenge. Pokona mah geus boseneun, kop kana anduk. Terus ngalios muru ka pancuran maksudna arek mandi. Ari Birukmi atuh jeung Nyi Rudita nguprek keneh di dapur. Popolah keur dahar sore. Bari jeung popolah teh Birukmi teu bosen-bosen mepelingan ka anakna. Sangkan sabar jeung tawakal dina yang hareupan naon-naon anu bakal kaalaman.
Mangsa alam nyeralek hante karasa. Nyaho-nyaho jeledu rebedug magrib ditako disusu ku sura anu adan. Surana halimpu mata kelar jeung mata kuaas. Rusras ka alam anu geus kaliwat. Jeung inget ka alam nu bakal kasorang. Jangkrik jeung gaangreang di sarada di sisi lembur kadenge kene surat tonggeret. Di kajauhan aya anjing nu ngagogog jiga nu bungah mapag datang na alam puting. Bangsa alam kira-kira wanci isa. Kula warga Mang Ucak kumpul ngariung di tengah imah barijeng dalahar bala kecerakan bangun anu ponyo pisan. Kawan tu sare oge tas capek. Sanggis rengse dalahar. Parabot diperenkeun ku Nyi Rudita. Sanggis kitu terus ngarobrol ngalir ngidul barijeng ngadaguan pitunduhin. Keur kitu pok Mang Ucak harita teh. Dita anak bapa. Pak. Saknya nak bapak teges lila arek ngomong ka maneh, tapi asa hese pisan rek manggih kasempetan anu hade teh. Tah ayeuna jiga-jiga rasa salse yeuh. Jeung bapana teu capek teuing. Bapak rek nanya ka hidep cu. Ceuk Mang Ucak terus kuces mareuman heula udu daun kawung. Anu geus pondok pisan kari kuntungna. Atuh puguh Nyi Rudita teh mending deg-degan hatina. Asarek manggih kaliwas ari sabab tara-tara sasari bet bapana ngomong kitu. Tapi Rudita can wali ngomong cicing we heula. Nah asar was teuing bapana asa aya naon atuh ieu teh. Jeung deui teu iraha boga pi omongan bangun daria. Kieu. Kira-kira saminggu ka tukang menang beja ngan ku bapa teh cari bejakeun ka manehna. Kitu deui kasih Nyai. Sabab Lantaran asa can manggih waktu nu merenah. Pek atuh ayeuna da ayeuna marineh. Kieu. Apan arek ya ge cicing atuh sok ngengklokan. Nyai, ke ari hidup geus boga niat hayang kawin. Kepuk Nyi Rudita ngarenjag riwas. Sugan teh moal nanyakeun anu kitu. Memeh ngajawab Nyi Rudita ngahulang heula. Darek ngomong teh asa berat ku bibir heureun koletah. Asa-asa arek pokna. Tapi bari jeung Ratu Jajantung oge akhirna mah pok Rudita. Acan Pak, tapi Ulah asa-asa. Da lain ngomong jeung nulian, bapa teh hayang meunang katerangan nu pasti ti maneh, ngarah puguh pikiranana. Ngarah puguh pikiraneun. mun ari boga salaki macan kapikir Bapak. Tapi ari boga kawawuhan mah hayang nyobaan cara batur. Aya obrolkeun jeung babaturan. Dageungan abdi mah tara aya nu ngaros-ngaros acan boraak kana nganjang. Tak kitu Bapak. Oh gitu. Syukur atuh ari heueuh mah kitu. Eta teh cing cirining norma ari aya kahayang mah. Memang bener Nyai anaking anak bapa urusan boga salaki mah ulah getas harupateun ulah rusuh teu puguh tapi kudu asal mikiranana ngan bisa gedengeun ti eta. Urang teh ulah cicingeun. Da kudu aya tarekah sangkan urang pada mika resep, sangkan urang pada mika nyaah, ngarah aya pika hareupeun. Naon sababna Bapa ngomong kitu? Sabab geus moal bisa dipungkir. Lalaki kudu boga pamajikan, awewe kudu boga salaki ngan jalana rupa-rupa. Pada boga lalakon sewang-sewangan. Jigana bae hidup macan rek ngalakon meureun nya. Naras Bapak, sakapa masuk siri ke baturan. Anu ngapoe ngomongkeun kabogoh juga nu ngahaja mah panas ka abdi Bapak. Nya, kon bae ulah kaget. Kitu biasana anaking batu mah lamun teu moyoknya ngeprokan. Batur untung manyun, batur rugi jeung ngajebian. Jauh piliheunana. Tah, cik ayeuna Bapak rek nanya ku hideuk. Kudu jawab sajujurna nya. Ari teh nu panghadena.
ayeuna Bapak rek nanya ku hidup kudu jawab nu sajujurna. Ari ayeuna geus boga kikineuan atawa Acan Pak, geus hayang boga salaki atawa teu acan deui Pak. Resep keneh lengohan, hayang sabaheula ulin, tapi aya boga batur ulin mah hayang. mun nya kitu nah daek lamun ku Bapak dipangneangankeun. Asal copet kana hate, tangtu adu ge daek. Hayang kanu kumaha? Nu kasep, bager, beunghar, nyaah ka abdi jeung ka bapa, nyaah ka dirina, jeung nyaah ka kulawarga, jujur, tanggung jawab, teu kumaki jeung rarea deui pokona mah sifat-sifat anu aralus Bapak. Kunaon make sorry, aya budak kahayang, diseri-serikeun Loba geuning syarat-syaratna mun kitu mah atuh hese neangan pisalakiun teh. Sabab arang langka aya jelema nu masagi sagarupana alus. Manusa mah eueuh nu sampurna aya bae kakuranganana nyai. Ngajan teh kacumuran kabeh ongga tuh pas kurang-kurangna ulah jahat. Nya kajeun ari kitu mah. Da ayeuna jawab sakali deui. Nah moal nguciwakeun ka Bapa lamun ku Bapa dipangneangankeun. Moal. Mang Uca unggut-unggutan. Hatena ngerasa bungah menang jawaban ti anakna kitu teh. Kop deui ka dompet bako maneh ngomong ngalinting heula. Nasaha nu hayangeun kana urang teh Bapak? Urang Cisaga. Anak saha? Ih, anak saha? Anak Bah Suhi. Beg HP Rudita riwas. Maneh ge kungsi ngadenge kana eta ngaran Bah Suhi. Jeung kungsi ngadenge kana ngaran lembur Cisaga anu geus kasohor loba garongna. Kayak dulunya teh ngaran anakna saha kira-kirana? Jang Maruli ngaranna teh. Manehna kungsi tepung jeung bapa basa minggu tukang dagang lampit kadayoh. Terus Balikna tepung. yang saha? Ya jeung Maruli. Malahan mah ngobrol ilah jeung manehna. Oh, jadi anak urang teh dijodohkeun ka Jang Maruli nya. Mun pareng kitu ge jeung musti nyai daekeun satujueun. Kudu asa keulan pamikira atuh Bapa ulah sok babari narima kana kahayang batur. Pisalakeun anak urang teh ieu kudu anu diimplang heula atuh ku kolotna. Salusur asa usulna paluruh turunanana, patanyakeun ku lampahna. Sabab salaki mah pibaturun seumur-umur, lain keur saminggu atawa 2 minggueun. Kade Bapak, ulah hariput ku tutureuyeun. Ai si Rukmi kawas kapejuh leutik we Bapak oge teu boga pikiran. Bisa milih-milih jalma anu berbudi, bisa nyawang ka jalma anu jahat. Ulah salempang. Bapak ge moal ngagebruskeun kanu jadi anak. Kolot naon kasebutna mun rek nyilakakeun kanu jadi anak. Bapak mah pandang ngomong kitu teh hayang nepo anak pinanggih jeung kasenangan jeung kabagjaan. Percaya eta oge, tapi kumaha ari Jang Maruli? Beres, geus meunang maluruh mah. Geus meunang nitenan, geus meunang nalungtik. Budakna bager kasasama hade kakolot hormat, alus budi jeung basana. Atuh da teh kitu meureun teh bolon turuna jelema jegut jeung hade turunanana. Nya nuhun we atuh kitu mah Bapak. Eta pisan anu pertedak teh. Ka ayeuna kumaha pamikiran nyai atuh? Kebeneran ieu aya milik. Geus anu datang ka Bapa maneh. Alus tah teh. Cing cilini ngalaki satria. Cek Birukmi geus percayakan omongan salakina. Tapi Rudita kelakah ngahuleng. Saeutik oge teu boga rasa atoh ngadenge kitu teh. Jawab sing bener nyai. Sabab bisi isuk jaga dinggeto anu datang ka imah urang, tayuna kudu badami heula. Maksud teh ngaran engke teu ngawagu. Teu kudu mikiran deui, sok nyapan heula, terus jawab sing pasti. Pak. Ari mah geus gaduh kapastian. Geus gaduh kapastian. Tah, syukur atuh geus boga mah. Terus? Alim. Alim naon ieu teh? Kamaruli mah anak basuhi mah alim. Hah? Eta si Rudita. Nah, make embung. Ulah gagabah dulu. Kaduhung jaga geula sing bener atuh mikir teh. Piraku lawan teuing. Mang Uca rada ambek ngadenge jawaban ti anakna kitu. Teu panuju kana sikap nu jadi anakna. Nyatang poe sababna Bapak. Naon sababna? Abah Suhi teh geus kasohor jago ngagarong. Geus kamasur jadi gegedug begal. Kawantar ka mana-mana jadi rajana bangsat. Padaku Bapak rek tega mikeun abdi kana karo. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
mangsa alam bekila bekiweting bae. Bangkung pating Brogododo di tema ku Surabancet. Jika nu nyaksian kamang ucak sukra warga anu harita keur parebut pamadegan. Komo eta mamang ucak nepikeun ka panuna Buria Buncelik. Sanggeus ngadengi jawaban ti anakna kitu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah maneh teh menang bejati saha saterurita. Gagabah teuing ngomong teh. Kumaha nu kadengian ku jenisna? Mau teu campiring maneh. Ai bapak can uninga kitu piraku elek ku abdi. Yo, Nyai. Bah Suhid teh jelema bager, berehan nyaahan ka padaring manusia, wadi asih kaueutik tukang nulung kanu butuh. Purah nalang kanu susah, tukang nganteur kanu keung, purah babadog jeung ngalampok ngagubugan mana batu. Astagfirullahaladzim. Lita. Ulah kawan apa eta ngomong? Hah? Kumaha si lamun jenisna ngomong? Moal ngeunaheun ti kitu keun teh moal da moal rumah saun. Maya bangsat nu daek ngaku atuh bapak. Begeus ya. Ulah panjangan merebutkeun cadur kitu. Ayeuna bapak nanya ieu. Geura putuskeun. Maneh rek daek atau moal? Mang Ucak jadi kasar ngomongna. Jika du maksa ke anakna, atuh puguh nyerudita teh jadi sedih jeung sieun. Bisi goreng baru karena dari kudu ngagugu kana kahayang bapa namah piraku teuing. Manehna oge geus mineng ngadenge beja. Yen maruli urang lembur Cisaga mah lain pisalaki nu hade. Dan nilik kana turunan oge geus goreng. Pak. Tong senakan Jing. Ini kareung. Cicing mana tuh ngomong? Naon? Pak, anu nyuhungkeun aktos kamu mikir. Tapi kade si asak mikirna. Ulah nepikeun kagagal. Anu kudu dipikirkeun teh lain keur sadirian maneh wungkul, tapi oge kudu mikiran kolot jeung nasib maneh pi ka hareupeunana. Omat sing apik. Mikir mah kudu ditilik tina sagala widang. Teu meunang moal kana sorangan. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Malahan mah birukna oge jadi indungna jika nu bingung ngadenge kekecapan salakina kitu. Lantaran omongan salakina jika arek ngajurus kana jalan paksa, nu teu dipiharep ku sarea. Dos. Ada bager hees, geus penting. Engke na waktuna bapa minta jawaban, nu sakira ngeunah ka sarea. Ceuk Mang Ucak mungkas babadamian. Ari nyerudita meninggah huleng bumi langit asa tungkeb. Saeutik oge teu nyangka yen bapana bakal boga pamadegan kitu. Kalawan teu loba omong jung atuh rudita cengkat talaunan. Nangtung nage bangun laliat pisan bus ka kamarna. Geblug mebutkeun maneh kana kasur. Pikiran jadi kawirarasaan teu paruguh. Bet datang kabingung teh ti kolotna sorangan. Hayang sare henteu tunduh hayang peureum teu daek kriuk. Atuh nyerudita teh gawena guring gasahan. Loba kasieun jeung kahariwang. Bluk nang kuban bingung blak nang karakon cewang. Nyangigir sedih tungtu nama berebei cipanon bijil. Tacana naon ge geus seunggah. Gusti, nampek jadi kieu. Timiti iraha pun bapak jadi teras manahna. Saha nu mere pangaruh goreng ka pun bapak. Tada teuing era jeung lalangsana memboga salaki kana garong. Mangkaning Basuhid teh geus kasohor garong-gerot raja bangsa. Ceuk hatena rudita bari jeung nyuuh nangkep bantal. Lamun kurang-kurang nanahan mah hayang cerik jajaritan. Tunda kaayaan di jero imah kiwari urang kocapkeun kaayaan di luareun eta imah.
sugri para wargi tumali wancinya pi alatan mangsa misa rupinabaya tu ye carita cag urang tundahila kumaha atur jenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana. Teu hilap mang didi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.